Ari pamuda kawanina boga ngan ilmuna teu bisa. Eta cek pamuda haling ku dewek lah, kana rese teh imaman-imaman wae. Belesong teh ka hareup ajengan. Langsung imaman maghrib pas rakaat kahiji beres Fatihah ngaos kulhu Al-Ikhlas. Beres tuluy nencak deui rakaat kadua tos Fatihah ngapuleng. Bingung da kusa ikhlas anu bisa teh. Surah sejen teu bisa naon ieu. Ingat ladang mingguan berhenti lembur mun ajengan poho makmum kudu ngaji subhanallah mau subhanallah. Ada cek makmum teh subhanallah subhanallah. Da imam teh teu apa teh ya ngajahan teh hayu imam teh. Ngan si makmum omat ulah tujuan ngelingan imam tadi subhanallah teh tapi tujuan dikir. Ngan imam nu pintar oh aya kalimat teh gitu we. Eta imam hayu teu pusing teu malik hayu makmum subhanallah subhanallah. Imam geus lila da malik katukang da bingung erek kulhu deui sieun teu kaji. Da geus tadi rakaat kahiji. Da malik deui katukang sirahna teh nanya ka makmum tiasa kulhu deui. Tiasa kulhu deui. Cek si imam teh ka makmum teh celengket teh cek si makmum modo mangga tiasa lajeng cenah. Nemana nu modo teh nu pinter mah makmum teh teu nemana teh sieun batal. Mangga cenah tiasa dilajeng deui. Celengket teh cek nu digeureunana deui nu modo. Ongkos salat teh ulah ngobrol cenah eta. Teu mata penting aya ajengan. Sagala rupa naon ku ajengan ibu dikawin 4 sasi nganu 4 sasi ngonang ajengan 7 sasihan ngonang ajengan gubrak alam dunya teh murang kali bahkan ngan ana mah geus teu payu ajengan bila mana murang kali gubrak alam dunya menta pamnyukuran menta ngaran ka ajengan teu payu anu tina TV tos seueurna teh gitu nyukuran ka ajengan dugi ka terakhir maot sadayana diurus ku ajengan. Muntul ayah ajengan rek kumaha mata cadik cek ketua DKM kade murang kali sok ieu masih ramekeun ku murang kali tamat sepuh nu ayeuna rek saha ganti hiji tah keneh ke ku ajengan ieu mah bisi pajakeun baku pedah pangyelakeun cenah kitu di awalna keneh tah kitu da ieu teh sabenerna masyarakat hampir terang mun ajengan di luar teh ieu cenah kamu kejutan cenah ieu teh tah kitu. Mata kami harus minta di mana di Cipatujah sendiri WRT oh MU cina ada di Cipatujah cina gitu. Nomor kedua bil adil umaro pamarentah anu adil bijaksana. Hiji ku ilmu ulama kedua ku adil umaro adil berarti kaertian Pak RT adil bijaksana sing adil sing bijaksana. Ari adil teh wat nusepi mahalihi nempakeun hiji perkara dina tempatna. Nu disebut adil teh lain sakulu sarua lain. Wah da adil RT teh dibere we jeung BLT kabeh. Rek pejabat, rek PNS nanaon, ASN sagala rupa kudu dibere ye mah kudu adil lain kitu adil teh tapi tempatkeun hiji perkara dina tempatna. Abdi kadumuran kali nu hiji bakadeuna alian kelas 3 kaluar ayeuna. Nu kadua ka SD nu katilu nemen 3 tahun tara sarua jajanan teh nu gede mah 20.000 keur jajanan teh sapoe teh lamun nu alim mah nu kadua 15.000 nu katilu mah 10.000 adil karana teh lain kudu disakuruakeun da beda keperyogianana ada seorang budak keneh sarua budak disaruakeun teu adil nu kuliah 10.000 nu TK 10.000 eta teh teu adil ngaranna teh. Jadi adil teh nempakeun hiji perkara dina tempatna. Bijaksana sih bijaksana. Kade cara kemarin yang tumpak elok di Maknang itu kan Cigurupu. Wah tumpak elok urang ieu teh. Nah ari pek teh pas di Gunung Putri bau hitut teh elok teh. Melak kabeh bau hitut. Aya can pikireunna teh maneh hitut da mah betaheun aja di rumah sakit. Wah aku di rumah jelema mah. Patulung maneh hitut teh ulah gitu. Wah aku kabeh ge. Untung kenekna adil jeung kenek teh. Jong nu hitut cahaya. Eta kenek bijaksana dina lawan
lamun dituduh najan itu ge moal ngaku eta teh bijaksana cek kenek anu hitu can mayar da langsung ngacu atos tadi abdi mari uruk mayarna heuh we eta teh bijaksana karana teh tah gitu katilu bisahwatil agniya pangeran nu beunghar hatur nuhun ieu masjid parantos tuntas mun teu aya agniya mun teu aya nu beunghar hatur nuhun ka pamerintahan Bapak Guru hatur nuhun ka Bapak Dewan hatur nuhun ka para agniya samudayana nu tos biasa ngajenglengkeun ngabangun ieu masjid cek Nabi siksa aja mun ngabangun ieu masjid kaya-kaya ngabangun bumi jaga di sawarga amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan kabarokahan cek tadi ngabangun masjid mah gampang serupa kubu tapi geusianana abdi oman sebagai MUI kade geusianana ieu masjid sing rame si kudu berjamaah rame kudu ngaos Quran rame kudu sagala titik tah itu dina kaniatan agama kerencankeun we kaopatna biduail fuqara mun teu aya anu fakir moal jalan dititah ngadu Korea butuh moal disebut beunghar mun teu aya fakir ulah hese rumah sakuri mah ku harta teu boga ku ilmu teu boga tanaga sok tanagana tah ieu teh tiasa berjalan teh ku opat faktor ku ilmu ulama ku adil pamarentah ku bangeurna nu beunghar ku doana daekna jalma anu palalaki ulah ge si tah kitu ya Allah Akbar tukang ngadu bisa ngadu tukang ngalian besi sagala rupi moal disebutkeun beunghar mun teu aya jalma anu fakir moal disebutkeun fakir mun teu aya nu beunghar moal jalan lamun teu aya jalma anu fakir lega sabah kudu macul mare kumaha tah kitu janten eta panginten mudah-mudahan ieu mah ngaos numpang balik tah ieu mah panginten disimabdi di atas nami MUI sakali dihatur nuhun mudah-mudahan ieu bangunan insyaallah sahaja bangun masjid kaya-kaya ngabangun tempat urang jaga di sawargana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ingat karena tidak Nabi bakal datang ke umat kami masjid parame-rame nu geus siarana bakal pamunggung pakosong-kosong tah ieu sing padae rame ke masjid hatur nuhun pada KM tadi soal pada KM keagamaan kadaragamaan langkung meningkat mudah-mudahan 2023 langkung barokah urang samdayana wallah dipaparinna yuswaan panjang bari sehat bari tamih-tamih dina kabarokahan mudah-mudahan pemerintah RT maupun kepala desa sami mudah-mudahan Allah paparin yuswaan panjang bari sarareha bari biasa perkara amanah abdi di KM di keagamaan sami mudah-mudahan tiasa sasarangan urang da paminten upami teh sasarangan moal tiasa terwujud sagala pikir rek dina agama rek dina dari galma hapunten anu kasuhun mugia anu diwikeun sing ageng manfaatna ada nama wa yakum ajmain summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun tak tersana Ketua Majelis Ulama Desa Surakarta anu parantos madulikeun naon